Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 4. Dina dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan materi carita pangalaman. Masih dina pangajaran 5 nya. Nah, naon anu dimaksud pangalaman teh? Aya anu tos terang? Nah, pengalaman nyaeta hiji hal anu dialami ku sorangan atau anu pernah dialaman. Nah, jadi carita pengalaman nyaeta carita anu pernah dialami. Nah, dina halaman 55 aya contoh carita pengalaman. Panggelar basa maca carita pengalaman. Ieu dihandap aya bacaan ngeunaan pengalaman babaturan hidup. Pek baca nepi ka ngarti. Contohna nyata carita demam berdarah. Dina carita ieu di dieu aya 5 paragraf. Mangga ku hidup di aosnya carita judulna demam berdarah. Nah, engke pancen hidup nyaeta nu bagian B, ngajawab pananya. Aya 10 nomornya ku ibu dibacakeun. Pancen hidup. Pek jawab pananya ieu dihandap. Nomor hiji. Kata rajang panyawat naon Ari Fitri teh? Nomor 2. Kumaha kaayaan rohangan di rumah sakit teh? Anu katilu, sabaraha lami Fitri di opnameuna? Anu kaopat, sabaraha lami abdi sosobatan sareng Fitri? Nomor 5. Di rumah sakit mana Fitri di opnameuna? Nomor genep, sareng saha abdi mios ka rumah sakit teh? Nomor 7. Kunaon Fitri bet bade dicandak wangsul ka bumina? Nomor 8. Iraha Fitri ngantunkeunana? Nomor 8. Kumaha abdi di sakola saparantos Fitri ngantunkeun? Nomor 10. Di papatahan naon abdi kupun biang? Mangga ku hidup engke ieu dijawabnya 10 nomor dikempelkeun dinten ieu ngalangkungan WA ibu. Nah, hiji deui pancen hidup nyaeta anu bagian C, halaman 57. Nyaritakeun deui eusi bacaan. Pancen hidup. Tadi hidup geus maca gancang bacaan nu judulna demam berdarah. Pek ayeuna caritakeun deui eta eusi bacaan teh ku basa hidup sorangan. Jadi anu tugas ieu mangga ku hidup dibacakeun deui carita demam berdarah tadi ngagunakeun bahasa sorangan. Mangga bade di video mangga, bade di voice note mangga nya. Wios dikintunkeunna maksimal minggon payun. Kadenya nganggo bahasa sorangan. Janten hidup kedah terang eusi tina carita pengalaman anu judulna demam berdarah. Mung sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.